Saharita anjeun nyarita salalawas narik tetep mika cinta tapi buktina anjeun sulaya gampang kagoda ku panggolana dunia. Lalaki nu balik hiji-hiji acan kebehanana teu baralek garelos ya redan ngaraco sari gajurik Mangsa harita anjeun nyarita salalawas narik tetep mika cinta tapi buktina anjeun sulaya gampang kagoda ku panggolana dunia. Talalaki sararendeng teu taranggung jawab siga bangsat dulu. Mangsa harita anjeun nyarita salalawas narek tetep mika cinta tapi buktina anjeun sulaya gampang kagoda ku panggolana dunia. Lalaki teu aruyahan sariga sato jelarahan lebih-lebih ti Firaun teu baroga hate. Mangsa harita anjeun nyarita salalawas narik tetep mika cinta tapi buktina anjeun sulaya gampang kagoda ku panggolana dunia. Sumuhu pameget mah emang kitu sadayana oge tos wareg nuang cucut teras ngacir pameget mah jahat pameget mah waduk talalaki nu geus ngejujuet hati aing teh beri aing teh beri. Ngagolak ti tadi jigana geus rek saat geuning.
atuh bapak hidup teh. Si Rocky, si Bulong, si Ubik, si Darwi atau si Gofar. Lima-lima teu teranggung jawab. Areueuh kawani. Ngan hayang ngeunahna wungkul. Ayeuna kari-kari aing geus reuneuh. Kabehanana culeos. Eueuh nu wani ngaku saurang-urang acan. Arepes meer, haletik burih. Aing jadi nalangsa alatan maraneh kehead, setan. Kamana si Parmi? Geus 3 poe teu datang-datang ka dieu. Moal kitu kumaha Onam? Beas pamere bi asih geus tereh ludes. Geus waktuna ngaliwet jeung dahar tengah peuting. Jeung deui meni gede-gede teuing di ibeuteung teh. Moal kitu budak teh kembar. Kumaha mun kembar 5? Dumeh, nu jadi bapana ya 5-an. Bi asih nu ngampihan kuring. Ayeuna geus aya di kieuna. Tilar dunya saminggu ka tukang. Kata rajang penyakit jantung. Disaprak si mamah jeung si papah datang ka imahna neangan kuring. 5 bulan ka tukang. Jadi geus 7 bulan ka ayeuna. Duh, tobat teuing anaki. Nah kamana angkatna cenah ningin teh juragan? Harita bi asih gegerewekan kawas kitu. Kuringnya ka papa jeung mama. Kuringnya ka lancek-lancek kuring. Tapi kuring sieun balik. Kuring sieun dirajam tepi ka paeh. Ieu gara-gara lalaki nu 5-an. Nu kabur sanggeus ngabulkarkeun kuring kacilakaan. Kuring nyaho teu ajar. Wanci nincak kelas 1 SMA. Kuring bobogohan jeung Jang Parhan budak pasantren. Jalmana soleh. Tur getol ibadah. Tapi teu lila umurna. Jang Parhan ninggalkeun alam dunya kata rajang penyakit lupus. Ngan 6 bulan kuring papacangan jeung manehna. Sataun ti eta kuring bobogohan deui jeung Kang Omar, tukang adan di Masjid Al-Wadudu. Jelemana bager tur someah ka sasama. Nanti 3 bulan kuring papacangan jeung manehna. Lantaran Kang Omar maot katabrak mobil waktu keur meuntas. Atukna kuring hamo bobogohan deui jeung jelema bager. Bisi pondok umur deui. Kajeun teuing bobogohan jeung lalaki nu buraong. Pajarkeun. Nu buraong masuk panjang umur. Jalma bager masuk gancang modar.
Wancing ngamimitian cak kelas 3 SMA. Kuring boga kabogoh ngaranna Rocky. Rocky kabeukina mabok jeung judi. Anak jalma beunghar. Direktur di salah sahiji perusahaan gede. Ku si Rocky kuring diajar ngarokok jeung minum alkohol. Kuring teu nyadar. Yen basaker camping teh. Kuring di sababaraha waktu ti harita kuring reumeun bolos sakola lantaran gering. Kuring reuwas barang ngadenge beja ti dokter puskesmas. Yen kuring keur kakandungan 2 bulan. Hate asa kabentar gelap. Kuring menta tanggung jawab ti kabeh lalaki anu geus ngareuneuhan kuring. Tapi eueun wani ngaku. Malah mere saran pikeun kuring ngalakukeun aborsi. Upami salah sawios putra istri mama hanya nu bobot di luar. Kumaha mah? Kungsi kuring nyarita kitu ka mama hiji peuting dari lalajo TV. Mun aya anak mamah nu kitu, ku mamah moal dianggap di anak. Eta budak rek diusir atawa dirajam tepi ka paeh. Gitu cek mama. Mata kuring sieun balik ka imah. Kuring sieun jeung sieun. Diasih nu nyumputkeun kuring di dieu. Manehna nu ngasuh kuring mangsa keur budak. Diasih ge tetegaeun mun sekuring dirajam. Saprak diasih maot. Parmi nu ngurus kuring di dieu. Tapi ayeuna Parmi teh ka mana? Lila kene kaasak. Ke 150 peuting.
keneh wae. Asa geus mangjam-jam bieu ngimpi teh. Papanggih jeung jelema-jelema nu geus maraot. Nini, Aki, Jang Parhan, Kang Omar, Ustad Uje jeung Rea-Rea. Nah, kuring ngimpi didatangan ku nu geus maraot. Dumeh geus lila kuring tengah hadiahan kitu. Atawa ieu teh kila-kila kuring rek tereh paeh. Ya Allah, amit-amit Gusti, amit-amit. Gusti, ulah waka nyabut nyawa abdi ayeuna-ayeuna. Sistem abdi tak acan siap. Sistem abdi palaikan panjang umur. Astagfirullahaladzim. 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 Sabaraha bulan kuring teu salat. Sabaraha bulan kuring teu salat. Sabaraha bulan kuring teu salat. Danget ieu keneh. Kuring kudu mandi. Tuluy wudu, tuluy salat, tuluy munajat kanu kawasa pikeun minta pituduh, tuluy nedah kanu kawasa sangkan mere ganjaran anu satimpa pikeun ngahukum sakabeh lalaki anu kungsi ngajojohet hate kuring.
Sing saha wae anu manggihan orok awewe ieu pek gerak urus tepi ka gede atawa pangneangankeun jelema anu daek ngadopsina atawa mun tega mah alungkeun wae orok haram ieu ka jero hau.